Kalayan nyebat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka tutungkusan para karuhun. Atikan panca anu kiwari ngolah raga jadi wagu. Ku filosofi anu sajati dina rigig lengkah ati-ati. Pasanggiri jadi ajen sajati mintonkeun wawanen anu pasti. Panca indra puser gerak pati anu kedah dipusti-pusti. Gerak rasa tahan rasa, tembus rasa panjingla rasa, daya cipta rasa, kadeulu kareung karasa karampa jadi atikan anu utama. Muka tutungkusan para karuhun wetos kamasur ke aun diraksa didamah-damah jadi panuntun. Ayeuna wakca anu kasuhun wakca anu kasuhun. Pagunungan pasisir ombak lautan ngahiji jadi bukti sauyunan. Penca sinarang silatna sabengket